Alhamdulillah ya Allah, panas wae gini enak mah. Oh, dok itunya. Tapi itu nih asa terpukul rasanya. Ongko panas, ongko tiris, ya Allah. Cuaca Gusti, ini asa inget iya coki Pak. 2, 3, 4, 5, 6. Kalah urang teh saen pohon naonnya. Kan urang teh ditah ieu, ditakateun si jahe ku si Sardil teh. Apa si jahe heula kitunya? Padahalnya di bumi teh pirangan ukur tiluan si Eneng, si Akang, Cice Gelis nih gerohon teh kuat kak numpuk nampuya teu aya nu mantosan pisan si Eneng atuh da alit keneh apalna teh kur jajan we jeung jajan si Akang atuh da tilas teh sanes di kumahan deui, di gerohan deui. Pirangan hijinya lain anu diurus teh sasajen we, sareng sasajen. Anu kieu teh diurus capek sabenerna mah ya. Da sabenerna mah rumah tangga teh ieu teh ngababu berkedok rumah tangga ini sagala padahal mah nya keur gadis mah Cice Gelis teh di pusti-pusti kusi emak jeung si apa teh can pernah ka dapur, can pernah gegero, can pernah masak, can pernah nyeuseum. Nah, pas tos rumah tangga meuni kuat ka kieu-kieu teuing. Asa ripuh nyalira gitu tah. Capek lainnya Cesartil ku tega teuing saur ce ucu saur nanti cenah sadayana tatanggi di wartosan pami bade hajat teh nah ai ka cece mah henteu asa kacida nah nya ni kalari itu nya tatangga teh garoreng hate maknya nya ku cece kudu di rukiah heula mah dieukeun ka si Akang ameh balalager kitu ka cece amni da musrik kitu mah katen cucu heula Atuh engke bejakeun deui nya. Kayak dibejaan. Naon geuningan meni marahan. Asupan teh bakal mengenang we atunya ti harga 5 juta mah gitu. Ini start 10 juta. Tapi bakal daekeun moalnya sekitilnya. Mun bejaan lah kitu kan sekitil. Ini hoream panas. Kalau bakal oge tinggal meni. Oh, matahari moncolong pisan. Tuh bener ditawar ya si jahe. Dapat gunungan tuh pedit tuh pernah kata tangga sahadinya boga kenalan MUA gitu si bunga udah ngerti di dia udah si bunga mah kasih bunga tah saya tahu kan boga MUA sorangan hidang dananku si bunga gitu kan balik si bunga Cice Ucu. Ya. Tas di mana?
Iya, geus iya di si jahe nanyakeun dekorasi jangke si Sartil kawin. Geuningannya hargana teh geuningan arawis tapi meureunnan si Sartil udah loba duit mata kawin oge. Langsung naon cing nu 50 juta dekorasi hungkul. Acan dangdutan misah deui eta teh. Oh, terus ngabuking dekorasinya. Emang Ece iraha nikahna eta teh? Naon tak acan ngawartosan ka Ece geulis. Bulan hareup ieu nikahna teh emangnya tak acan ngawartosan si Sartil Ece geulis. Iya ka abi mah ieu ti 2 minggu kamari ka tukang tos ngawartosan. Oh, wios teh diwartosan oge. Yeuh, Ece padahal mah nya meni teu kedah di raya-raya gitu tah. Nih da pirangan janda. Tong salah ieu. Janda oge si Sartil mah seueur artos. Jantannya yang di raya-raya pakai MUA, pakai wedding organizer. Nu kari itu terus bakal aya non dangdut, terus bakal aya non eta teh anu tatarian teh. Si non si eta teh pokoknya eta tatarian nu nyambut panganten, bakal anu kituan pokoknya mah zaman ayeuna pisan. Biar urang ngabuking oge nu hargana mun teu salah mah meureun sakumplit teh 150 jutaan. Teu percanten Cece mah palingna oge dina mahalna oge Ece nya 3 juta sareng dangdut anu keyboard bongkar hungkul. Nya ti mana atuh Ci Sartil gaduh cicis saseueur kitu ka Gunung Kawi jigana teh. Tong salah yo. Kamari urang ningali heueuh si Sartil duitna pas ngaluarkeun pas nitah urang ngabuking ieu ngabuking dekorasi. Di karetan babaraha gepok eta duit 100 ribuan hungkul cuk urang teh. Geuningan si Sartil teh geuningan. Ya loba duit. Cek si Sartil teh naon? Nya atuh kan urang matak deu kawin teh geus boga duit. Siapa sok kagabah ieu ngomong ka Gunung Kawi we sia teh emangna maneh yo. Atuh logikana we Ece secaranya Ce Sartil teh janda ngajandana tos mang tahun-tahun bahkan puluhan tahun gaduh cicis ti mana teu aya nu ngaresikoan teu aya anu nganapkahan ieu gaduh cicis ti mana lamun teu ka Gunung Kawi coba Matakan ieu nya ningali jelema teh ulah sok ukur apal hungkul sok cari tahu gawena naon terus manehna teh hidupna di kalangan naon sia teh ieu kan si Sartil teh ieu tukang dagang maneh teh rame wae warungna oge nya sabaraha eta Ece bati warung pirangan 500 perak 1000 perak moal mungkin ayeuna duit buat kagepokan kitu ai Ece atuh logikana we mikir ku otak moal mungkin Ce. Nah, aing ngomong aja pamajikan dukun meni sesah. Ini alim pisan eleh. Ini teh apa atuh ieu? Nu penting mah urang dititah we ku si Sartil tah ngabuking ieu dekorasi anu hargana sakitu. Toh cekap. Nah, sia mun dikuat kasih anu panas-panas kitu. Ampun paralun abi mah teu panas Ece sok we bade hiburan naon bade hajat sagede kumaha oge amit-amit abi mah teu panas henteu sakedek oge henteu Cece geulis mah teu panas. Nya geus atuh Asia mun teu panas mah nah meni ku kulutruk ieu. Ini asa teu kudu. Mending geus urang teh tadi titah deui urang teh nya titah deui ku si Sartil teh titah ka pasar ayeuna teh meuli eta non jang bahan-bahan bolu kue nu karitu nya. Nah da cegeulis pada ka mana tuh? Nah tadi piwarang cegeulis ku si Sartil kitu. Mending asa kacidak kitu pamit di piwarang teh. Ayo Eca, assalamualaikum. Ini asa teu mungkin kitunya secara Ce Sartil teh tos ngajanda mang puluh-puluh tahun teu aya nu ngaresikoan teu aya nu nganapkahan asa teu mungkin pamit ka Gunung Kawi mah paling oge eta teh kieu nya kikieuan eta teh di ditu teh sareng kikieuan amit nyariosna cenah Cece geulis sirik ampun paralun sirik musrik nu kalari tu teh
sanajannya suami Cece Gelis dukun tapi ampun paralun matak imah Cece Gelis mah dek runtuh oge dan soalna alami Cece Gelis mah amin. Nu paling geuna eta jadi pagawe kantoran. Punya mending gawe kantoran ngeunah meulnya moal bulan teh. Menang duit gaji. Pokok pesangon. Urang baheula pernah eta tapi ayeuna mah geus mending kere ngawarung we puguh deui urang teh boga bati teu najan 1.000 2.000 perak oge. Kesaban bulan narima duit gajihan pakokolot ke pasti boga pangharapan bakal narima duit pangesiunan lila eta teh ieu heukeuh we nu teu lila moal meunang. Kitil aya eueuhnya. Capek we. Aya ning tuh geus muka. Til. Yo. Geus balik maneh ti pasar? Enggak, udah orang kan nyubuh. Heeh. Kadieu naon? Kadieu heula. Lihat senot main di bawah-bawah, 2 galon tinggali. Atuh. Naon atuh. Iya wes ya teh. Urang teh dek mikir ieu. Naon susu udah gablek susu. Lain sia teh. Naon ngodoksak. Oh, Iya. Atuh sia teh hitung deui. pas itu pas. Pas. Oh, nih Gusti bukan kali rapat kieu nya, bener. Cair geus. Geus urang teh. Tapi ieu gandeng tong beja-beja ka batur. Nih siap nih. Moal atuh. Lain gawat bayarkeun sate kana hiasan, kana dangdut. Kana naon we ulah ayeuna menang biasana oge. acan kene ai pucu naon gadag atuh sia teh. Acan tuh mana kabar wae gini si kucuna oge. Acan meureun. Oh, ada kiraha atuh ngabaranana cenah jauh wae padahal mah deukeut atuh. Urang teh jabai mepet waktuna. Macam mana dieukeun lah betul heula urang teh bisi ke kucu meunang. Heeh, lamun misalkan geus meunang gawat bayarkeun ulah di ieu bisa kapake ke riweuh. Sia ieu mah butut ada mau ngapain mah sareng. Ayo atuh sia teh meuni. Da eta ge di bandar. Pas heueuh. Sabaraha ieu teh can itu kabeh hese loba teuing tingali. 15. 15. Heeh. Pan 25 juta lain. Atuh sia teh kan lain sia boga saware. Agak mamanya 5 juta, mamanya 25 juta kan kurang dipake atuh urang ge butuh sia teh urang kan emang 20 bakal mahi. mahi meureun atuh sia teh nih. Udah di itu Akan can mere. nya bakal sia teh eta Sieun urang tah eta mah keur cadangan keur ka dapur sia teh. Jadi nu keur ka jang ka dapur mah eta ulah dipake da engke dibikeunna. Urang gede merena teh. Nya sugan we sia teh kan orang kaya sia teh. Kayak naon ngomong teh kamari can dek kawin tapi hati heula nu ka hiji. Heeh. Ngajual tanah jeung domba. Atuh sugan. Enak ge udah ngajual di tanah can ka urang teh. Atuh sugan we sia teh gede jang ka dapur. Sugan we atuh mudah-mudahan urang teh di Sugan mana. mas kawin ke. Bae aing mah mun mere saeutik mah ku aing moal dekor moal dibere sate. Payahna udah mere saeutik. Heeh, nya jeung asin we jeung Jeung sambal. asin ku aing mah sambal ngaritu. Tah eta geus pas heueuh. Oh iya tuh diterima ke urang Heeh. heeh. Mun pisan ieu tong beda-beda ka batur. Moal atuh sia teh meuni. Besi beda-beda cenah si Sarpil mah cenah kawin teh minjem ka urang. Sia teh nih kos kasaha wae sia teh meuni ka Cina. Tadi kita ngomongna atuh. Heeh. Lain aya bantuan keuneun euy ieu teh. Naon bantuan naon? Encan can meulina naon pisan. Ai sia atuh. Encan juan jieun. Acan, da bingung urang teh mulai dari mana atuh mending. Wajib sia can nyieun wajib. Acan, komo wajib make dewe. Meureunan 2 poe deui sa hari-hana.
atuh ti ayeuna jadi ameng teh. Atuh teuas meureun sia teh. Oh, jadi luarna teuas, jerona masih keneh ieu lamun misalkan ngora pisan mah keteh geura nararapel. Eta we atuh non nu hareup pangnyariankeun eta non rangining jeung ranginang nu ka hareup ngeubeung panas. Oh, heeh. Ka musim hujan. Aya eta wae. Ada aya ketan saware kamari teh lebaran teh sampean. Heeh. Urang mah meureunna nya. Mamahi atuh sia teh keur hajat mah. Wajib mah engke we atuh sepi samingguan da hari ha anu teh lila teuing sia teh beli. Kue ali deui Kue nya. ali mah tah kue ali mah dadakan we. Heeh. Dadakan ame non teu non teuas. Lain bugis mah aing mah teu begug tas si kucu nu bisaeun mah. Urang bisa bugis mah. Manya we maneh atuh sia teh Bae atuh mah nyawe engke kudu si dendang wae deuleu batur gara we. atuh kan maneh nu hajatna oge sia Mani teh. sia teh meninggalin hajat parawan atau Si kucu cenah ngagui cenah ngadon. urang eta non kerang ngalaina ngalanan dalana ku urang. Eta we atuh sia teh Kakang eta pangalakeun Kakang Endang. Teu da urang isa kalian dek ngala ieu. Dek ngalanaon. Cengeng kari tu amin teu meuli teuing atuh urang teh ieu. Oh. Nu di kebon mah uragan Yen lebar. kuyum atuh sia teh. Tara anu ngopi sia teh kuy. Aing beuki, mana boga teh etana, urang boga itu tuh aya 5 liter wae mah. Naon? Eta ketan hideung. Aya ketan mah loba. Aya. Bisi eueuh itu di urang aya 5 liter wae mah. Atuh ke kumaha kewe lah. Heeh. Nyeun omat sia teh. Ai mah ci susu hungkul cing kuat kana harapal. Heeh. Heeh, atuh da maklum nih ieu tuh. Teu dikutang deh aing teh. Heeh, eta nya sakitu geus we bae lah. Kewe kurang ngomong deui urang ka mana. Atuh sia teh nih urang butuh itu tinggal kenteng balalocor sia teh. Sia teh da usum halodok ieu bocor di mana? Aslina ieu Japati. Sia teh mending genti, sia teh ieu mending anggar sama loba duit wae tiap tahun teh tapi mending dipake naon duit teh sia teh. Heeh, atuh da Siti tara jajan deuleu teh tara karieu. loba kapang butuh urang teh kan hayang ka haji sia teh. Oh itu bener. Heeh. Atuh cing galak. Urang mah diumbang, eta we. Oh tapi ieu mah ulah kade ulah nagih. Heeh Yang nya. urang boga dicicil. Kan urang geus ngomong ke bae ku ladangna. Minta ku ladangna ah. Cicil we. Ai sia. Aing ge sia ladangna dek dipake naon? Heeh kan urang teh bisi aya nu ngakal naon ka mana make deui we nya. Ni sia mah. Heeh tuh kan menang ladangna menang rada gede nya ka maneh saware kan lain saware kitu. Urang teh ieu mah bisa ngarepkeun duit sakieu atuh. Oh, atuh bae. Ayeuna mah zaman ayeuna duit sakieu mah ka itu ka dieu. Bae lah. Kade ulah nagih maneh era aing. Moal atuh sia teh nih. Nya saayana we lamun misalkan aya. Pokoknya kurang dicicil we nya, bukan duit sakieu dibikin ka mana. Bae lah tuh kudu dicicil we nu sok we kumpulkeun heula lamun misalkan geus kumpul. Mung seun kapake. Mung urang mah geus cicil we. Nu siam nih, beak atuh ku aing lamun dicicil mah. Bade duit maneh, puguh deui beak oge. Mun ieu duit maneh ku urang beak kumaha? Oke sih. Ieu nuhun nya. Kali ulah bija-bija ka batu. Komo nepi ka apal si Kumi mah sia. Tak apaleun si Kumi mah. Teu tak apaleun. Atuh. Kumaha tah si eta heuh? Oh si itu. Oh matakan atuh geus job aya nama. Urang kawin, urang boga duit gitu. Heeh. Bae atuh geus kitu. Oma tangke lamun misalkan si kucu aya kabar bayarkeun oma sia. Heeh lamun mahi anu murah meunangna mun anu leuwih ti 15 juta kumaha? Mahi. DP heula. Mahi bae lah engke lah ngomong deui lah si kucu oge merendah bogaeun moal ngantep. Sia nu moal ngantep, ayeuna ge ngantep ngan teu mere naon teu ngomong. Acan sia teh eta teh. Ayo ah. Heeh sok ieu nuhun nya. Heeh. Sok asa was-was urang mah ieu mending najan boga duit sakieu oge. Ieu teh sejenap teh mere teh gitu 15 juta. Urang boga meureun 5 juta satengah. Teuing eta ge 5 juta satengah teh. Mun cenah kapake ku urang, da kamari teh asa geus kapake. Tuh, 20 juta leuwih meureunnan. Terus si kucu eta nangan dekorasi. Sok sieun menang nu mahal aing mah euy. Ini ka dapur si itu si calon caroge teh sieun mere saeutik deui aing mah. Bingung aing meunah bat aya nu hayang deui ka aing atuh meuni tadi moal kawin-kawin aing teh geus cukup sekali.
atuh da randa oge urang teh hayang di raya-raya atuh make dekorasi, make MC wedding. Urang teh hayang di make up, make siger Sunda. Masuk mudah-mudahan ya Allah cing mahi, cing lancar. Amin ya rabbal alamin. Kenal tak kukul ke hayang bapak anyar sama asa meuli baju anyar we si kenur. Gusti. Kami tekahur Gusti Agung. Tiap-tiap ieu teh, tiap sin teh sasapu deui Umi mah. Ini asa kacidannya. Ini kali-kali mah atuh barang emam gitu. Ulah sasapu sutradara teh. Jelema teh nya bener panas ka batur, iri ka batur. Padahal mah cek aing mah nya bae we nya. Teu gablek duit apa duit teuing kumaha manehna na sakacida. Cu Ucu. Ti manten, ka dieu heula sindang. Biasa Umi ngukur jalan ieu. Mebar sih sugan we atuh ieu teh non. Jalan teh urang kabeh milik urang, kita geus diukur ku urang mah. Mending sudi kali nyampe kana naon. Ka dieu heula sakedap. Naon atuh mun Aya naon beli kukulu truk wae. Aya naon? kukulu truk kos nu apal we kukulu truk. Eta bieu di dinya. Biasa we kesel ka jelema. Saha? Si geulis. Naon cenah? Oh, padahal ke teh si sapir mah cenah kawin teh gablek duit oge cenah hayang kawin. Da emang nya sih nya. Sia mah cek aing oge nya ada ngobrol si sia mah balik. Nya da emang leres gitu aya leres. Cek saha maneh teh ieu kos apa wae mah teh kitu ge bogaeun duit. Nah taruhana sia mah meuni benernya anu hiji pamajikan ustad, nu hiji pamajikan dukun, saruana hate-hate garoreng. Nya eta we atuh ayeuna kitu dukaan nih bingung. Mangga teu kudu pikiran ieu nu penting mah urang mah ieu ngadoakeun nu benar-benar kan mah teh lain pamajikan ustad aya sia cing lancar gitu eta naon ya acarana. Amin eueuh aya kitu amin pisan. Teu kudu dipikiran masalah batur mah antepkeun we atuh. Ayo cetos ti manten bieu di ditu. Bieu teh urang teh geus ieu naon? Tos naon? Tos di si itu, di si jahe. Oh, bade naon kasih jahe. Aya perlu we atuh. Oh, Aya perlu. bade ieu nya ieu hiasan. Nya, Apal di mana maneh? nyadakan secara si jahe mah kan tukang ieu. Tah bade nanyakeun hiasan jang ke si sapi. Ieu ceu ngingkat jahe ala rawis. Bener mahal pisan. Nya matakan ala rawis ieu. Ayeuna kan jaba ieuna oge hiasan raraina jiga belenok. Umi boga kenalan teh kenalan. Aya bade aya ieuna wargi Umi di dinya mah nya. Orang mana? Aya orang Garut. Tos komplit ceu. Tos komplitnya tiasa dekorasina, dangdutna, lengserna, marawisna. Oh, marawis oge. Aya ceu aya siramana. Sabaraha sakitu teh sapaket kabeh? Nya 250 juta. Sia meuni. Buat kamari geus jahe 15 juta tadi heukeun ku urang teh anu ieu anu 10 juta ka handap we. Oh, 10 juta ka handap mah saha atunya? Nya paling meureun. Eta we atuh batur maneh ngan tong segala aya atuh perahan janda sia. Nya paling hiasan anu heubeul. Anu heubeul nu ayeuna. Jadi kieu bae hiasan eta nya nu dibawa turan Umi wargi. Ngan ulah aya siraman, ulah aya non hadroh ieu marawis. Oh, Nu biasa we hungkul. nya tungke Aya dangdutan eueuh. Nya duka tah aya 5 juta ke Atuh paling tarikna 7 juta we atuh. Oh, nya. Mungkin atuh ku Uminya di ieukeun di
ditaroskeun ka ditu. Ada siapa di juta teh ulah ngabatikeun deui. Moal atuh ece. Punya si Sarti ya maneh teh. Nyangkin ku Umi pangnaroskeun gitu. Sugan aya anu mirah ceuk. Ulah kudu sabarnya. Manya hajat atuh meni sakitu hajat ongkara. Bari deui randa beunghar. Piraku manya atuh meni nu murah, meni nu lecek. Kan cek abi oge lah. Era atuh ieu, Da urang mah kumaha anu. Apa kata dunia sok? Kumaha anu boga hajat urang mah da hayang eta anu murah. Heuh atuh panguruskeun we manehna tong gede teuing bati. Aing mah teu ngabatikeun sia teh. Ah, sumpah. Buat duitna oge can mere, ieu dikabatikeun kumaha. Urang mah apa si Sarti teh boga duit teh kawin teh. Piraku apan boga ladang jagong. Sok maneh apa teu ladang Nah, Umi meni sibuk. Cek Imas, astagfirullahalazim meni. perasaan urang teh da meungesan. Atuh nyaho Umi mah. Daukeun maneh apa teu ladang jagong. Sok. Teu apa. Heueuh menang gede. Oh, kieu deh ke kamar teh ka urang teh kieu pangneangankeun dekorasi tah tanyakeun sia kasih sajahe cenah. Hayang nu murah tong nu mahal teuing Heuh daerah 7 juta. Sabaraha? 7 juta. Zaman ayeuna atuh 7 juta mah nya beungeut teh hungkul. Lu agak kumaha. Ih, si Umi boga alun cenah baturan mah wargina. Aya ngan cuman kan pami hoyong sareng dangdut mah duka tah. Sabaraha? Meni rawas meni Cek Imas mah duka tah eta. 7 juta sareng dangdut mah duka Umi teh. Apa nang bantuan atau meni Nya paling Teu nu murah-murah teuing atuh. Bae ketan nu murah ge geus mahalkeun. anu zaman meni montong karunya. Meni naon sih meni? Ah, ieu mah meni ngobrol teh ieu mah balik kamari teh balik ngobrol teh ieu dua teh balik deui. Part mantan ya teh mantuan. Enggak sakieu kan hayangna anu 7 juta. Enggak sana yang 3 juta. 4 juta na lumayan sate. Mung ah make kituan moal. Bae atuh keceu maneh teh teh lumayan sok. Boga 4 juta, bae ku urang mah beja-beja. Enggeus buru atuh, heuh. Enggeus we urang neangan. Nah sia Kimas meni tiba heula teh rubah-rubah ieu kalakuan teh. Meni mung urang mah mung kituan ah meni lain kadua mantuan kasih Sardil teh ngadon rek ngabohongan ah sudi urang mah. Meni asa kasari da ieu jalema Gusti. Geus bae kurang mah beja-beja. Sudi urang mah mung ah sih katanya. Bener maneh mung duitna sok. Mung urang mah mung pokoknya mung geus ah meni urang ngasih. Awas ya mengku urang maneh di jajanan bakso awas mun di opi sok. Ya, Ini eta urang mah. boga bati. Bati ladang eta. Moal aku aing mah ada moal nitah maneh. Ah geus tau Urang urang. ceu sok kitu anger maneh. Geus tau urang sok. Nitah ka urang Urang mah. tuh. Maneh mah anger sia awas we sia sok. Kialikeun samun maneh gering ku aing mah diurus deui sia. Kitu mah. Tu mere job ka urang sia awas tingalikeun ku aing mah. Ari Umi astagfirullahaladzim. Sugana Umi teh geus balik. Kaca, nah ieu mah bumi Umi atuh Cek Imas we itu kaditu jeung Oh, Uwi. ieu bumi Umi? Bumi Umi, jeung Uwi jeung kaditu. Kaditu pada di empel. Jeung kaditu. Oh, gedenya. Jeung buru.